Aing ayo we nu diagol-agol teh dukuh Palembang nu alus teh Palembang nu urang gerek alus ayeuna ieu. Ngan euy can sakitu geus aya hujan can aya ucengan wae modenya euy. Aing sakitu tangkal mah geus kolot ieu teh alus ieu. Boga salapan tangkal di Cisaga hiji, di Matenggeng 2, di Majenang 3, di Tasik hiji. Nah, sudah mulai ucengan ya mah. Hah? Mulai ucengan. Ai pang aya ucengan? Ucengan kades Kertabumi. Lamun uceng mah kades Kertabumi. Oh, si Uceng eta mah nya. Kuswana nya. Teu daek we ieuan euy sakieu geus hujan euy. Tangkal naon ieu teh? Hah? Tangkal naon? Dukuh. Da dukuh moal buahan. Wah, nu bener, Kang. Nu bener. Moal buahan dukuh. Nu bener, Kang. Bare toge leubet. Ngan ayeuna moal buahan. Moal. Sing kalaku mana geuna. Ara paingan eueuh etaan euy eueuh. Ieu acan waktuna wae, ieu mah acan waktuna. Nanti geus aya waktuna ge biasa ayaan geura. Ngan buahan moal. Ya, Akang ulah sok pulah paleh, Kang. Mending dituar kitu urang daripada buah-buahan mah. Ulanya bare toge leubet teh. Kes ngobrol teh pulah paleh. Pulah pale. Lain pulah. Bare toge leubet buah ieu dukuh ieu mah. Ngan ayeuna Moal buahan teh moal ieu mah. Aing rek disensor lah rek ditebang. Gulanya lumayan saperak-perakeun ya. Da bare toge leubet. Ya Kang Akang ulah ngalilir jalma. Lain ngalilir kumaha? Kapan aya buahan biasa leubet? Moal. Ai pang moal? Moal ieu mah. Ai pang moal? Aya pisitanan bare toge leubet ieu mah. Pisitan dukuh. Kan? Dukuh ieu mah leubet bare toge aya dukuhan. Agak. Ngan aya nama buahan moal ya kan. Nih, kapan bieu? Hah? Kapan biasana leubet? Ieu nya ai pileubeuteuan mah aya, ngan moal buahan ieu mah. Ai pang moal buahan? Atuh dari buah mah kudu tangkal buah aya buahan, da ieu mah tangkal ieu tangkal dukuh. Jadi kudu aya dukuhan. Gitu. Wah, marsih. Aya dukuhan ieu mah. Mun sakitu-kitu wae lah. Geuleuh nyampurkeun teh lain kalapi. Bungaheun. Ngobrol sing bener, Kang. Kurang ge tangkal dukuh ieu buahan moalnya moal. Paling dukuhan. Kariji rek balik mah. Halo. Waalaikumsalam. Ai teh ditemalan aing teh kakolot.